Lamun orang boga sangka bahwa Allah juga makhluk akan eta teh teu makrifat ngaranna. Da Allah mah teu siga makhluk. Eueuh nu bisa nyaruaan ka Allah. Sekalipun na timbangan dina bahasa ge eueuh. Lamun aya bahasa nu akur ka Allah, Allah nguping, urang nguping, ulah akur ngartikeun nguping urang jeung Allah. Lamun akur we geus teu sah iman teh kan. Sabab naon? Gitu. Lamun akur atuh jiga Allah urang teh. Allah nguping urang lain, Allah nguping urang mah torek, geuning nguping pedah kuno nguping dibere nguping. Tah kartos kitu. Mata lamun nguping teh ulah aing keur ngadenge anu ulah rungkad akidah eta mun kitu. Kudu kumaha? Kuring keur dibuka ku Allah kana eta suara. Kuring mana? Cepil. Ya cepil keur dikupingkeun kana cepilna aya nu teu nguping. Aya. Si eta teh tahun 73 mah nguping. Nah ieu geus dadalig juga. Lantaran cepilna aya keneh ngan ngupingna dicanah ku Allah. Da nguping teh lain urang, ari urang aing nguping, aing nempo,